Maca teks deskripsi Jajampanaan. Contoh Jajampanaan ada di gambar 1 dan di gambar 2 ya. Tugas isi di buku paket bahasa Sunda, pangrumat bahasa Sunda menggunakan bahasa Sunda. Pikeun ngajawab pananya atau menjawab pertanyaan. Yang pertama, naon sababna disebut jajampanan? Yang kedua, naon ari jajampanan teh? Yang ketiga, naon sababna baheula mah mawa nu gering make jampana? Yang keempat, kaulinan jajampanaan sakelompok aya sabaraha urang? Nu kalima, naon gunana nu duaan dina kaulinan jajampanan? Kecap barang. Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang, atawa kata yang menunjukkan barang atau nama yang dianggap barang. Kecap barang biasana nyicingan menempati tempat jejer atau baris dan objek dalam kalimah. Contoh, Arif keur maca buku. Jadi kecap barang dalam kalimah di atas menempati objek, subjek, atawa jejer, atawa baris, jeung predikat, atawa caritaan, atawa kecap pagawean sarta bisa ditambah ku objek. Contoh kecap barang. Nu kahiji baju seragam, topi, sepatu, beubeur, sakola, sapeda. Nah, contohnya Mida ka sakola make baju seragam. Ngalarapkeun kecap barang halaman 5. Lengkapan kalimah-kalimah ieu dihandap ku kecap barang anu geus disadiakeun. Hiji titik-titik wadah sapatu keur dibereskeun ku Andi. 2 titik-titik pasuhamah nu cet hejo ngora. 3 engkus nulis surat dina titik-titik. 4 Ani keur metik titik-titik. 5 di mana titik-titik buku nu mirah teh. Kagenep sapatu abdi dijena tina kulit titik-titik. Nomor 7 titik-titik bapa mah dijena tina kulit buaya. 8 gening titik-titik teh beulah jang. 8 kuring ngagoreng sangu dina titik-titik. 10 diuk tah dina titik-titik ulah nangtung wae. Nah, anak-anak, untuk mengisi pertanyaan yang tadi kalian bisa pilih katanya di kata yang di slide ini ya. Yang pertama ada kursi, katel, ember, meja, kembang, toko, dus, bumi, buaya, jeung beubeur. Hatur nuhun, wilujeng patepang di mingkeun enjing.